alukun. Hei Abu Dar, berbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangatlah dalam. Jadi awal pertama ketika rek ngajalan ke rumah tangga sampurna ke niat anjeun. Naon niat anjeun pampang jeung pokok utama uri pikayang kulir urang rahmat Allah jeung ridho Allah eta nu bakal ngaharat ngarau kana kabagjaan dunya jeung akhiratna. Halo. Naon utama nu dipikayang hayang berang rahmat jeung ridho Allah, di mana manusia geus berang rahmat jeung ridho Allah, insyaallah dina rumah tangga bakal nyaman, insyaallah bakal ngarti, bakal selamat dunya jeung akhiratna insyaallah. Jadi awal langkah pertama rek jalankeun rumah tangga niat sing sampurna lain karena awewe, lain karena lalaki sahalus-halusna awewe putut kitu mah heuceut. Saat kasep-kasep lalaki putut kabeh gara dunya bakal putut matak motok kabita godoy. Halo. Halo.